sering kukulan dia omongkeun ieu beulah nanta ieu niat dina niat salat ya mun salatna fardu kudu cumpon persyaratan 3 hiji qasdu 2 fardiyah 3 ta'yin usolli qasdu ngaranna fardho fardiyah ngaranna zuhri mun johor asli mun asar ta'yin ngaranna geus ku usolli fardho zuhri cumpon persyaratan niat qasdu fardiyah ta'yin urang sok aya tambahan kiai eta sok aya usolli fardhu zuhri arba'a rakaatin tah aya arba'a rakaatin dikertegkeun diasupkeun deui ka dinya eta meunang ganjaran sunah hurujan min hilafi man aujabah cak imam mazhab maliki mah eta tia ngertegkeun aya arba'a rakaatin salat johor asar salasa rakaatin salat maghrib wajib mun eueuh etaan teu sah arba'a rakaat kemudian mustaqbilal kiblati atawa Ka'bah ieu ge sunah deui asupkeun ka dinya lillahi ta'ala sunnah deui asupkeun ka dinya geus berarti nu wajibna 3 nu sunahna 3 kertegkeun tah lebah mana ngertegeunana atau lebah ngabarengkeun jeung takbir ari eta mulai usolli fardhu zuhri encan mah karak persiapan niat ari niatna mah barengkeun ke jeung takbir karak persiapan al qasdu bil qalbi eta ngarannya mantak prak becak Muhammadiyah dek naon kudu make usolli geus niat mah geus langsung be di ate teu kudu make usolli mubazir dicabokan dia wa yusannu talafuz disunahkeun atawa anutku atawa at-talaffuzu ucapkeun tamemehna teh jang naon kajang eta tia ngabantu kolbu ulah malaweung bantu make usolli fardhu zuhri dibantuan bae ge make usolli malaweung bae atuh komon teu dibantuan mah geus balangkeun tah liwat teuing teh Muhammadiyah laju didebat ku NU nu telok ngaji deui woi tusah dia teu make usolli mah liwat teuing ditage tah segede kan ngisieun eta teh liwat teuing kitu ye ari Muhammadiyah ngomongkeun jang naon make usolli teu kudu didebat ku NU nu telok ngaji tusah tah eta tah nu ribet eta tah atuh eueuh masalah tah geus urang mah mani ngararaji bae geus sabana mah ngararaji ieu usolli fardhu zuhri di mana terapkeunana barengkeun ke jeung takbir kudu aya muqaronah barengkeun muqaronah dimulai hamzah lapad lapad Allah datang karo lapad akbar Allahu akbar teu meunang aya lolongkrang kosong awalna kosong tengah ujung eusian teu sah awalna ayaan tengah kosong ujungna ayaan teu sah awalna doang ayaan aditu nu kosong kabeh teu sah ieu mah kosong kabeh komo tah mah tuh eta teh kan ieu sing awas tah tek beh kudu aya muqaronah hakiki istihdor hakiki tek beh kudu Allahu akbar aya kabeh takos kitu mun henteu ayaan ieu teu sah lamun teu sah dina takbirna teu sah dina salatna mun teu sah dina salatna sarua jeung teu salat mun teu salat sorga embungeun narima jelema nu teu salat
mun sorga geus embung narima engke di akhirat lembur ngan dua parikun fil jannah wa parikun pisair ngan ukur lembur sorga lembur neraka mun ditolak ku lembur sorga atau pasti haji pengen dicicing di lembur neraka tuh ya Allah ya Rabbi tah asana ieu potongan beungeut kos kararieu teu komo diserangku corona mah asana ka neraka kabeh asana ayo lamun endek nyekelan eta mantakan Imam Ghazali Imam Juwaini Imam Azroi Imam Subki berat mah lamun kudu kos kitu mah berat sahapi jelemaeuna ieu mah bangsa deui atuh pantarang hayal kabeh ulah kelas jelema nu tilok ngaji sanajan jelema nu ngaji ge berat ulah jelema anu masantren terus ngaji ieu teh ieu ngan teu jadi ustad nu jadi ustad ge berat salah nu geus jadi kiai ge komo lamun proposalna teh datang-datang atuh takbir usoli inget ka proposal di proposal deui lah ayo ih kiai kula mah geus mikiran proposal eta teh ieu ngan mikiran berkat doang atuh sarua tah ge tah ayo sulit luar biasa geus kuari mah ulah mikiran eta geus tah ulah mikiran mukorona hakeki istidor hakeki lain pagawean urang lain pangkat urang geus we mukoronana urfi istidor lagi atuh kan itu istidoran mukorona urfi asal takbir langsung Allahu Akbar jadi Allahu Akbar eta ge geus aya niatan jerona jadi we geus tuh cak Imam Subki lamun teu dicekelan tah nu eta bakalna ngagejluk kana waswasatul mazmumah waswas anu ditacadku agama hartina bakal anclub kana jurig bakalna dinya teh geus mantakan moal bisa diudag sebab itu teh ngomongna hakeki istidor hakeki mun geus ngomongkeun hakeki berarti ngomongna hakikat mun ngomongkeun hakikat berarti lompatna kana makom atau otomatis jelema encan boga makom deuk ngudag nu itu beuh heuy datang ka belut jang-jangan moal bisa moal kajenten kukumah ge belut jang-jangan moal orai tak-takan moal usolli endek ngasupkeun qasdu pabiatahin datang ka istihdor hakiki usolli Allah datang ka ngeluh hampir potong tonggongna ge moal mal bisa moal kapanggih kajenten kukumah ge naon atuh eta mah ayana dina makom istihdor hakiki teh ya ayana dina makom engke bae lamun urang na geus suluk terus be Allah mere plek datang ka makom eta teu kudu ngeluk aya sorangan bakalna ari kuari mah atuh geus makomna makom urfi geus be makom urfi Allahu Akbar jadi tuh tah eta kumaha tah kiai teh bakal ka sorga atuh ka sorga di neraka ditarik ade ka sorga geus pan tadi mah tak endek make nu pertama mah ieu kan teu sah ya kan atuh ieu kabeh ukurna teu sah kabeh kos haji pengen boga makom beuh aya ge makom berkat doang nya mal bisa moal ulah dipaksakeun ulah dipaksakeun main kuluhum teu bisa dipaksakeun eta teh geus ti dituna ge ngomongkeun mukorona hakiki istihdor hakiki ngomongkeun hakiki teh hakikat ngomongkeun hakikat teh ya berarti ngabogaan makom beuh kudu make proses panjang hirup datang ka boga makom teh ya eta teh ya teh melalui perjalanan suluk geus makrifat ngaranna geus datang kana makrifat urang mah ulah ngomongkeun makrifat husu oge husu ngahayal keneh husu masyaallah aya galeun husu susu teh ya Allah ya Rabbi
orang normal-normal bae eta teh tah bakalna ngagejlug kana waswasatul mazmumah, was-was anu dilarang ku agama setan berarti. Ulah maksakeun. Ieu kan loba di lembut wakat merakat ngomong kun kudu aya kos dupa tong. Kudu diasupkeun ku curug pun gebul-gebul ngomongna ge. Tad ari sia bisa henteu. Henteu beloon sia. Ngomong doang. Ayo sing hade awas nerapkeun kos dupardiatain ieu sabagian mantak di dituna ge wah taro subki, wah tarol imam, wah tarol Ghazali ngaran-ngaran geus ihtarot ya isbatul ahkam bil ihtiarat kharijun minal manqul wala yahruju anil qaeda geus pala tahqiq wa minal majhab kaluar manggul majhab teh beurateun kudu make ieu teh muqarana hakiki istihdor hakiki berat ulah jelema biasa ustad kiai berat memanggul eta geus ayeuna ku berat kaluar tina manqul majhab tapi cocok henteu kaluar tina qaedah majhab ad-darurah tubihul madzurat tah eta teh kakara asupkeun di mana make qaedah keneh pala tahqiq wa minal majhab geus teu kudu hese-hese make muqarana urfi bae eta cekelan sah salat teh jang pangkat urang ka sorga. Tuh ari nu maksakeun hayang muqarana hakiki laju teu jadi nyana make urfi henteu hakiki henteu nganclang ka neraka. Sing ade kudu cekelan ta eta mah jang nggon makom. Geus lamun geus bagian-bagianna meungeunahkeun bakalna. Moal pabeulit. Moal pabelit lamun geus bagian-bagian ieu kan nu pabelit ge lain bagian-bagianna.